Cing, nasihat bakal modal we tampola jika batur mah. Goblok hulu aing lintot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, simkuring ayeuna nuju di daerah Keraconong, Caket, Unjani, Pinat. Nyata bade silaturahmi oge ngalayat salah sawios alumni Wiaga Gede Harjatilu anu kasohor anu saklut jeung Citra Yuda. Saha eta? Cacing. Maleres Donald Trump. Maasep ana. Saurona nuju teu dama tos lami ayeuna tos sabaraha sasi teu ka dieu deui kiwari ka dieu deui sareng Bos Ajis sareng sapara kanca Mang Dedi dedena aya Tata sareng Tajabina. Ayo urang ieu lebat gang udah jerok. Rek sadayana permitu pas dugi bumina Mang Asep ana ayo urang bom ketroknya. Assalamualaikum gini ngabring atuh Paringan emo. nya sehat Bi? alhamdulillah pernah itu Bi aing saja ini beki alit oh nama Sampurasun itos dugi di bumina Mang Asep ana kawasan Mang Asep ana tacan kulem kaganggu panginten kulemna kuayana ieu sadayana nya katawisna ayeuna tos ngagoler wae diawir sabaraha binya di tahun 2017 3 tahun berarti ngagoler teh nya waktu saya abah keneh terakhir abah keneh teh eta tos setruk ringan binya Tos balelol. Terus beberapa tahun ngabeul sareng abdi berarti terus 3 tahun 2014 sampai 2017 ngajuprak teu tiasa tatih pisan ngagoler cali diawi teu tiasa nyarios terus tuang oge dugi ka kedah ngagoler gitu tah. Jadi kadang ngangge penyerot atau napi kumaha ku si ibina nu bubur itu yeuna kitu tah ayeuna teh cenah dalangkungna teh tina pangregeuna pangdanguna jadi rada kirang ngadangu enak teh nya alhamdulillah aya batosan ti palaputrana ongko ti si ibu ongko nya di pangoserkeun pendengar gitu tidak ada ngadangu ya banyak sehat banyak gitu dah kalau lagi nyungkeun doa na kasadayana kangge kesehatan Mang Asep ana salah 11 alumnus Gede Harjatilu anu parantos sami-sami ngarojo ngaageungkeun nami Asep Sunandar Sulari almarhum nya ayeuna kieu buktosna geuning kayaan seniman teh nya sasireun sabeunyereun sanajan urang harta teu gaduh atau harti urang teh ulah petot-petot urang teh silaturahmi ka itu ka dieu sasireun sabeunyereun kitu. Mang Asep ana nuju nostalgiaan sareng wawandi juru saron kahiji Abah Asep Sunandar Sunaria sami-sami pada kolor ini naon teh yang ngilu imik cenah. Halo presiden buru. Halo. Halo, Wak.
Nya gitu ka Inggris mau saling setel. Terus sasana dikumakeun sasana tuh. Sono Pak. Kau di sono. Sono cenah ka Wawani cenah. Seuri atuh tong itu goreng patung. Seuri itu tong itu goreng patung. Melaknat Tidu anak cenah wa cing sehat. Iya anak. Ya orang uli nikah Subang. Saya terburuk. Keluargi tayet teh sareng garwana mangasep anak jangan teh Bi Eli gitu ngurus anak dikawit teu damang duwi kayeuna ti tahun maraha Bi ieu teh gejala katinggal gejala stroke teh Gejala nama ti 2015 panggil 2015 kawit ieu teh rero teh. oh nya itu 2014 teh ieu nya Nya kan nuju aya kene abah mah nya 2015 teh ieu na teu tiasa tati ieu kan berobat ya ke dokter Wahui. Damang heula geuningan. Kawit sadel geuning. Nya. Eta kawitna mah teu tiasa pisan uwi ti Bekasi teh. Itu. So dokter naon teh? Nya stroke. Stroke teh. Mung nembe stroke ringan di mayung mah. Da tiasa kene kan mokah. Mohon. Abeuh sareng encep geuningan. Saatosna abah ngantunkeun mah. Abah asep ngantunkeun teh nya. Ai parna-parnana teu tiasa mapah. Tiasa aktivitas. 2017. Eta ngawit tantenya? Oh, Agustus di payung. Abah asep mah kapungkur agung pisan nya ieu teh salirana teh. Dugi ka 88. Naon teh? Timbanganna. Kapungkur teh. Ari ayeuna? Ayeuna mah duka paling ge 70-an. 70-an. Udah agung deui teh. Nya kapungkur mah kantos orot pisan teh. Orotna teh. Pisan. Bar kitu tiasa kararaban tuangeun pengennya. Da emang hese tuang nyalira. Tadi teh ibu teh unggal dinten teh teu boleh cicing we jadi dieu teu kamana pisan. Nya menangkan nama garwa ongkoh. Nyalira ongkoh di dina teh. Da murang kali sadayana tos rumah tangga. Tembi parep. Tapi seorang masih panas cenah bade putraan deui gitu nya teh. Ibu teh. Bujeng. Sensor oma eta sensor. Nya kitu tanya ke sekolah teh. Kumaha teu da hese teu da terus kitu mah terus adat ka kurungku iga dan kitu teh. Geus watak. Kitu da masih kum. Buru bisi kucing. Saa. Parah. Kucing maksudnya mah kucing teh ieu naon? Ya enggak. Kuno bangor gitu. Kucing teh. Istilah playboy. Bahasa Indonesia mah playboy. Bahasa Indonesia bahasa lain bahasa ieu. Tapi bahasa daerah lingkungan seni begini aja mah kucing playboy gitu kan. Ayo abim pan setia ke sini neng gitu. Halo neng, halo. Gitu, itu 2017 binya. 2017. Terasa ngagoler, itu terasa gugah gitu. Tapi tuang harita tiasa nyalira atau napi kumaha. Terus tiasa. Oh langsung hari temanya? Di kawit oge janten kawitan oge 3 dinten 3 wengi teu lebetna naon. Cana ka rumah sakit teh ka ujung Berung. Nya. Salami 3 dinten 3 wengi eta teu lebetna naon? Ku ibi kumaha kitu di pan langsung di sana ka rumah sakit. Pan di lebetan teh ieu teh ieu nyebrot gitu. Oh. Tuang oge. Asuh keluarkeun deui kitu nya? Nya teu dinten teu lebet teh di dieu we.
Muhun mandag gitu. Iya, mandeg. Jadi tes tuang teh kumaha rek teh carana? Panicana ka rumah sakit nganggo selang teh. Nganggo selang nganggo we duka sapertos Alat bantu. energen gitu. Iya. Kitu ke sapertos suntikan. Kadieu. Muhun. Papang ge kan nganggo kateter teh nya kadieu. Muhun. Terus teh Di hari itu. di hari teh dugi ka ayeuna masih kana ieu nya aktivitasna teh. Jadi tuangna ku ibi dipanggil Adalah gitu. rupina we. Kana palebo bersih ku ibi pangintennya itu ieu. Nya kitu tah pola wargi. Terus 3 tahun ieu ibi teh babakti karo jadi carobi teh minangkana lamun dipetik aya edukasina karo lara teh istri anu sajati gitu. Teu ningali salah ki kumaha itu ieu tapi sapapae sangat manis sabagja jeung tanggung jawab teh ieu pisan anu dilakonan ku digali contoh ke urang salarea nya urang doakeun ka sadayana kana kesehatan mang anak atuh bealina cing tawakal sing seueur rezekina sing enggak sehat ongko pokona mengasepana si ibina oge dipaparingan kesehatan Amin. itu pentingnya hatur nuhun pisan di abdi sareng reng-rengan dicana ka dieu nya amangan ka dieu hapunten sanes teu uningan kana etika nyemah tana di kumaha ada kelarasan ieu teh waktosna samporet pertama-tama abdi bade wangsul deui sareng rengan kedua nanti abdi tisadayana mangana ti sehat batos tipun biang oge di raka-raka di rai-rai mudah-mudahan masih panah aya dina kesehatan sadayana. Salam ke rombongan. Salam ti rombongan gede harti Sami-sami. putra. Nya. Hapunten mah ibinya. Sami-sami. Biasa kumaha? In teu. Mana? Abi maksud mana nya? Yang sehat mana nya? Yang mau dikadinya? Salah satu supaya Siap. amin. Amin. Doa anak tim anak. Kemana dirinya sehatnya? Siap. Sehatnya. Siap tuh. Satria saninya nyarios eta. Siap. Siap. Sehat mananya? Nah, kayak bakal sehat. Apunten pun biang mama bisi cacacan ka dia apunten cacacan ka dia deui. Mang anak udah Baktos di sadayananya. dihapunten ku sadayana mah. Sok seueur teuing ngabojegna. Dah terus jadi adat mobi da resep batur musuh ka mana teh resepeun. Gitu nya sarono ka mana teh. Can aya geganti nama siapana mah dina ieu mah dina nya mah ieu prilakuna gitu. Hese jelema langka mah siapana mun dina wayang mah mengasih anak teh sangu goreng lah. Ambil mana nya sakeureuh. Antem we nyerat ah. Kenal naon. Mangana bade nulis ieu. Jigana ieu kode Singapura. Video itu mah caket. Hapunten mana teh tos desa nyarios nya hese nyariosna. Kemajuan dari Tulisan. Tapi aya kamajengan teh nyebut siap bin main nguping tara alhamdulillah minta. Dina hamparan sajadah. Dina wayang paling nya. Dina wayang. Dina wayang. Nah, Macam gondrong. dina wayang. Oncom. Oh, abana gitu nasi goreng oncom gitu. Ya naon atuh. So goreng sama oncom jadi lobanya. Hari abi cocok jadi nempasan di anak ogat. Siapa nanya? Kita nanya. Bisa nanya. Sehat. Sehat. Mana sehat? Bi. Masuk banyak. Atur nuhun, Sehat banyak. nya. Mohon. Hapunten, Ibu. Bojeng istirahat abi hapunten nih bayak ieu. Alhamdulillah nembe sareng ki dalang yoga suara parantos ngalongok
The Maestro Tempas Dalang anu kawitna di Giri Harja 3 dugi ka Giri Harja 3 putra nyaeta Abah Asep Ana anu sok disebat Asep Banteng anu sok gelut jeung Citrayuda. Atur nuhun doana kangge sadayana kang kasihatan Abah Ana. Assalamualaikum.